Mau jerempling kieu samarana. Mau jerempling? Ya, ngoceh di pibangus ya inge jempling pi Ai, maksudna jempling areueuh samarana. Boboro ini boboro naon kuat ngoceh. Si Ucup ka si Ucup? Lampah. Ya. Oh, kayu tuh kayu liar tadi. Liar deui. Kayak beres olah mah. Loba mah dadaangeun. Dadaangeun naon jelema ris eta balangsak. Anak-anakaneun kitu mah ganyol. Tadi diantarkeun naon? Teu kersa. Waktu mun koplok teu puasa teh. Hah? Teu puasa? Puasa? Nya eta tuh geuning samuelan naon poho lain. Poho deui. Astagfirullah. Aduh. Poho di tepun aing euy kungsi baheula poho. Mang cuk batur meunang. Mana puasa deui? Mustahil yang steroyan kitu nyebutkeun meunang. Ada poho deui teh. Keterangan heueuh meunang cenah. Kaseubeuna oge. Mun nyaho teu puasa ieu tadi dianteuran. Bae naon mah dianteuran. Poho deui mah poho deui. Bang nu teh mah henteu eta di dituna. Puasa. Bener na ge. Poho deui eta mah kan. Puasa. Sarina teh goreng puasana. Jujur. Aing mah tek ngaheuleng leubeun ulah terek ketop berang teh. Meunang poho deui mah. Meunang. Rek puasa deui ya. Ada geus. Beunang. Eta ka naletah keneh utara. Lain bang goblok. Letahna karasa teh gurih-gurih gitu. Asin karasa naon salah anana ge. Mustahil aing mah. Teh karasa uya-uya acan olahna ge. Da teh diasaan. Aing mah samang puasa deui. Aing mah teh kaharti. Geus berang teh puasa deui aneh aing mah. Ada poho di mana aja. Beureun geuning urang ge sok latamlet teh urut. Berangakan mah. Itu tuh inget. Menang saya cek Pak Ustadi poho deui mah. Padahal poho deui sapiring ya. Heeh. Geus beak sapiring gitu aya rujak. Rarat kabeh harak we ingetnya bang teh geus bisa puasa deui. Tapi sama mah aing dilanjutkeun oge geus karasa mun eta gegarong. Kagok da sebab. Kagok aing kan pernah ada peran poho kitu. Juga itu kan dia cek berang gubuk, cek kain kegeraan. Olah-olah jelema na ge areueuh sangeuk olahna ge. Atuh jeung peuteung urang, peuteung batur. Sorangan eutik keseueuh. Nggak puasa sok olah bener aing cara kukumpul. Sok aing gitu ya penting menjadi jelema. Ya kukumpul ge.